Marilah. Beak Mang Jack. Beak. Beak. Kalau bilang marema ayeuna mah ya. Tadi aya nu rapat. Aing ke pelanggan setia ieu. Beak Mang Jack. Isuk atuh isuk. Right. Bener ya, aya keneh. Beak pan ieu kosong tuh. Kira aku beak, Wak. Tadi aya nu rapat di borong kabeh. Bener beak. Beak aslina. Banoy. Aing mah serius tah duitna ieu tuh. Ya, dulu tempat saya aja. Ya dulu. Anjing panas keneh eueuh. Sia teh atuh dulu koptat saya ku aing gratiskeun. Saya pisan disangka aing. Aduh. Banoy. Aya weuleuh di jerona. Nah, gawean aing naon ieu teh? Kagul duit ka aing ti kamari. Meser. Aya weuleuh di jero teh. Tuh, duda panas anak cicungkilna mana? Iya, kosong. Tuh. Ah di jerona aya meureun. Eta mah ka aing we disumput-sumputkeun. Pilaku bea. Aya keneh meureun. Ieu naon Bang Nay? Naon ieu? Ieu kumaha? Aduh. Aling. Naing bet ditalian kieu mana ya? Ajik. Mana ya sia? Aduh. Mana ya kahitna? Nah aing ditalian ku si Badoyok. Iya, nu bareta 100 ka aing utang, tinggal 20 dari 120, guys. Ajik. Siapa balik tukang hutang segala eta mah baheula si teh Badoyok intaskeun we atuh. Ieu aing tali Badoyok.